Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Haura Sarifah. Nenehna Haura. Abdi kawit di Jakarta Pusat. Yuswa abdi 20 tahun. Abdi jebolan ti SMA 35 Jakarta Pusat. Karasep abdi nyaeta Amang. Abdi hoyong diajar bahasa Sunda. Sabab bahasa Sunda teh asik dan unik. Sakitu anu tiasa kadugikeun. Hatur nuhun kana perhatosan dan rancangan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta pun bela nurul asli di kelas 3C PGSD. Simkuring kawit di Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis. Simkuring ayeuna nuju nungtut ilmu di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Basa Sunda, basa Karuhun. Basa Sunda, bahasa Indung. Hayu urang ngamumule basa Sunda. Ulah era lamun ngomong make basa Sunda. Hatur nuhun. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nempangkeun wastapun Gita Aulia Haronisa kawit ti Garut, simkuring mahasiswi ti jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPI Kampus Tasikmalaya. Sunda budaya kuring, Sunda adat kuring, Sunda kebiasaan kuring. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Asma Azizah kawit di Garut, simkuring salaku mahasiswi PGSD UPI Kamda Tasikmalaya semester 5 kelas 3C. Basa teh bagian tina budaya. Ngaraksa tur ngariksa basa Sunda bagian tina ngaraksa tur ngariksa budaya Sunda. Hirup huripna basa Sunda gumantung masyarakat Sundana nu nyarios basa Sunda. Cekap sakitu ti simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Galioga Suara kawit di Caringin, Garut. Kuring mahasiswa kelas 3C PGSD. Urang kudu bangga nyarios bahasa Sunda. Kuring Sunda, kuring bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Soparno Anu Zulfa, nenehna Sofa, abdi mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya, nganjrek di dadaha, abdi kawitna ti Pangandaran. Yuk urang babarengan ngamumule budaya Sunda nu kasohor ka mana-mana, komo kadaharana nu loba nu dipikaresep ku jalma loba, rupa-rupa pokona mah. Urang salaku asli urang Sunda, hayu kudu bisa make bahasa Sunda. Assalamualaikum. Wasta abi Tajkia Amani kawit di Sukabumi. Abi mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Abi Sunda, anjeun Sunda, hayu jaga budaya Sunda. Rasun, tepangkeun wastapun Maulidia Hidayani kawitna ti Kuningan, simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Kuring bangga jadi urang Sunda. Welas asih hade basa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring Kinanti Putri Sayapudin kawit ti Bandung. Simkuring mahasiswa PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Sunda nu kuring, Sunda bahasa kuring, Sunda budaya kuring. Hayu diajar bahasa Sunda sasarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Priana kawit di Cirebon, simkuring mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya kelas 3C PGSD. Ku sebab simkuring ti luar Sunda, janten motivasi simkuring kenal kana budaya Sunda nyaeta kanggo nambihan wawasan sareng pengalaman anu teu acan diuninga.
boh dina bahasana, budayana, atawa dina karakter masyarakatna. Kusebab saur simkuring Sunda teh unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing rerencangan sadayana nepangkeun wasta pun aing Nining Cahyati kawitna ti Sumedang. Simkuring asli Sunda, namun sing sanaos kitu simkuring masih ngarumaos seueur keneh kalepatan dina cariosan, boh dina utami namanya dina nyarios kanggo kasaluhureun sareng ka sahandapeun. Nah, kusabab Sunda mah kawanci pisan ku undak usuk basana. Nah, kusabab kitu hayu urang sami-sami diajar bahasa Sunda tur ngamumule kabudayaan Sunda sangkan teu kacocog ku budaya luar. Kumaha carana? Salah sawios carana nyaeta ku ngabiasakeun nyarios bahasa Sunda anu halus tur sopan dina kahirupan sadidinten. Mun sakitu anu tiasa kapihatur. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta simkuring Tuguh Faisal Solahuddin, simkuring kawit di Sumedang. Hayu orang rorojong sasarangan memulihkeun budaya Sunda mun teu ku urang usaha deui salaku putra daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun Nabi Abdi Asep Sigit kawit ti Ciamis. Abdi mahasiswa PGSD UPI Tasikmalaya. Budaya Sunda merupakan budaya Jawa Barat anu kasorku budaya ngajunjung luhur sopan santun. Kuring Sunda kuring bangga. Hayu urang jaga kebudayaan Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Ismiah Hafidah kawit ti Tasikmalaya, utamina ti Kecamatan Cineam. Kuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Sunda nu kuring silih asah, silih asih, silih asuh. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring Andrea Gunawan kawit ti Ciamis, simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Hayu urang sami-sami ngajagi ngamumule bahasa urang sadaya nyaeta bahasa Sunda. Hayu urang sadaya diajar bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Monica kawit di Jakarta Barat, ayeuna calik di Tegal Alur. Motivasi Abi hoyong diajar bahasa Sunda supados Abi tiasa nyarios Sundana kalayan lancar sareng supados bahasa Sunda di Indonesia dilestarikan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasun, tepangkeun wastapun Imaniat Afifah Nur kawit di Cilacap, Jawa Tengah. Abdi mahasiswa di UPI Kampus Tasikmalaya prodi PGSD. Motivasi Abdi diajar bahasa Sunda nyaeta kangge nambihan katiasaan bahasa Sunda sareng bukti cinta pikeun Indonesia. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Ega Astria Fitri kawit di Sumedang. Simkuring mahasiswi PGSD UPI Kampus Tasikmalaya tahun 2018. Hayu urang sasarengan ngamumule bahasa Sunda. Lamun teu ku urang bade kusaha deui, lamun teu ti ayeuna bade iraha deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta Abdi Siska Dulestari Rohmana kawit di Kota Tasikmalaya. Simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Lahir di Sunda, calik di Sunda, hayu urang ngajagi budaya Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta Pun Fitri Nur Aini kawitna ti Kabupaten Tasikmalaya. Simkuring mahasiswi PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Simkuring bangga jadi orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta Pun Yuwandita Khairunisa Pramiyadi kawit ti Sumber Cirebon. Simkuring mahasiswi PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Urang kudu ngamumule budaya jeung bahasa Sunda. Kucara diajarkeun ka barudak, diterapkeun sapopoe jeung dijaga ku urang sadaya. Rupina sakitu nu tiasa kapihatur ku simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Zahratul Lailah kawit di Jakarta, simkuring mahasiswi PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Motivasi abdi diajar bahasa Sunda nyaeta supados abdi tiasa berbaur sareng masyarakat Sunda oge kanggo nambahan ilmu dina bidang bahasa. Hatur nuhun. Sampurasun tepangken wastapun Muhammad Adrian kawit di Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor pademukan aina di Purbaratu Kota Tasikmalaya. Numutkeun budaya Sunda wirahna Sunda teh beunghar ku tradisi sareng kearifan lokalna. Hayu urang sasarangan diajar sareng mikanyaho budaya Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng siang sadayana nepangkeun wasta pun alma awaliyah kawit di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya. Simkuring salah sahiji mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Bahasa Sunda, bahasa kehirupan, bahasa urang sadayana di lemah cai, khususna di Jawa Barat. Hayu urang ngamumule bahasa Sunda, pamih henteu ku urang ayeuna bade kusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun wasta Punina Nur Aini kawit di Tasikmalaya, simkuring mahasiswi PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Hayu urang sami-sami ngamumule bahasa Sunda anu dipika cinta. Pribahasa nyebatkeun yen cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Upami aya usaha insyaallah aya hasilna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta pun Alfia Rizky Amalia kawit di Palih Pamijahan Kabupaten Tasikmalaya. Sim abdi nyupri ilmu di UPI Kampus Tasikmalaya semester 5 pendidikan guru sekolah dasar. Dina kahirupan pikeun ngundag kahayang ulah sok hayang ngarau kusiku. Legenan we comotan hiji-hiji nepi ka meunang naon anu dipikayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Puji Rahayu ti kelas 3 CPGSD kawit di Cikalong Kabupaten Tasikmalaya. Urang dumuk di tanah Sunda kudu nurut jeung patuh kana ajaran. Nurut urang ngabela, patuh urang dibela. Tepangkeun nami abdi Widya Aprianti, abdi kawit di Kuringan Jawa Barat, yuswa abdi 20 tahun. Sakitu nu tiasa kapihatur. Abdi Sunda, anjeun Sunda, hayu urang mulai bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta abdi Mela Nurmala kawit ti Cineam Tasikmalaya. Simkuring nuju nyupri ilmu di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya jurusan PGSD. Hayu urang jagi sareng mumule adat budaya Sunda nu urang ku urang supados tetep lestari salalawasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta Sane Aulia kawit di Tasikmalaya. Simkuring mangrupikeun mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Motivasina nyaeta kudu silih asa, silih asih, jeung silih asuh. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Harini Leonardi Pratiwi nenehna Arin kawit di Tasikmalaya. Simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Lahir di Sunda, urang larapkeun nilai-nilai Sunda keur nanjeurkeun darajat bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta pun yayu umur umroh kawit ti Ciamis tegesna ti Cipaku. Simkuring mahasiswi SIG PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Hayu urang sasarengan numbuhkeun rasa kasundaan. Lamun teu ku urang kusaha deui, lamun teu ayeuna iraha deui. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Derek Kepang, nami Abdi Fajar Yulianto. Abdi dawam di sauran Fajar. Abdi kawit di Sragen. Abdi saking kelas 3D PGSD. Hobi abdi moco. Cita-cita abdi janten guru. Abdi hoyong diajar Sunda. Margi hoyong mikawanoh keanekaragaman budaya di Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dak nepangkeun wasta simkuring Hajemi Abdul Mugni. Hidep sadayana tiasa manggil simkuring Ami AMY. Kawit simkuring ti Tasikmalaya, tegas nama ti Kampung Nagarasari, RT 05 RW 02, Kelurahan Taman Jaya, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Kuring Sunda, kuring bangga jadi anak Sunda. Hayu urang sesarengan ngajagi citra budaya orang Sunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sampurasun. Nepangkeun wasta simkuring Melania kawit di Tasikmalaya. Simkuring mahasiswi 3C PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Ek dibatur, ek dilembur, bahasa Sunda ulah luntur. Sakinten anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun pitipun Manisa. Abi kawit di Limbangan Kabupaten Garut. Sunda nu urang salarea. Ku kituna urang kudu ngamumule kanu budaya Sunda. Tong nepikeun budaya Sunda eleh ku budaya luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.